Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana zata yaumin jalisan hazinan. Suatu ketika Kangjeng Nabi nuju jalisan calik kawas urang kieu meureunnya. Kangjeng Nabi nuju calik hazinan tapi penuh kesedihan. Numawi urang mencontoh Kangjeng Nabi teh da loba jalur. Lamun keur bungah urang ge nyontoh Kangjeng Nabi sedih teu kudu era da Kangjeng Nabi ge pernah sedih. Naon wae nu pernah dicarioskeun ku Kangjeng Nabi, naon wae anu pernah dipilampah ku Kangjeng Nabi, di mana-mana ku urang dilaksanakeun eta teh disebut sun. Ku sebab disebut sunnah berarti menang pahalanya sedih terus keun we sedihna. Da Kangjeng Nabi ge pernah sedih. Tapi fa'atahu Jibrilu alaihi salatu wassalam, waktu Kangjeng Nabi sedih tos ilahar biasana malaikat Jibril dongkap. Karena memang lamun jalmi sedih mah tong loba teuing nyorangan, Mbak. Lamun nuju sedih cobalah neangan baba. Kangjeng Nabi ketika sedih pasti dongkap direncangan ku malaikat Jibril. Ai urang makan lain Nabi. Jadi pas begitu waktu sedih teh dibaturan ku saha? Nu maturan dara? Para. Kadang-kadang aya nu datang ge lain mere bungah malah nambah kariut nagih hutang. Ya. Atuh tambah sedih batur teh. Kangjeng Nabi waktu calik meratapi kesedihan, malaikat Jibril dongkap. Faqala ya Muhammad, saur malaikat Jibril, he Nabi Muhammad, ma hadal haznu atallahu ta'ala li ummatika khamsata asya walam yu'tiha li ahadin qoblaka. Ya Muhammad, rek naon anjeun sedih? Kunaon anjeun make kudu sedih? Ieu aya kabar ti Allah yen Allah masihan kaistimewaan pikeun umat anjeun, nu mana kaistimewaan ieu ku Allah teu pernah dipasihkeun ka umat Nabi sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad. Cocoknya lamun nuju sedih mah urang dibere kabar gembira. Makanya ulah mun rek nagih hutang rek naon teh ulah keur sedih batur teh dan nambah kapusing. Pasihan kabar gembira. Naon kabar gembira? Nah, yen umatna Nabi Muhammad dipasihan 5 kaistimewaan. Sabariji? 5. Nu mana 5 ieu teu pernah ku Allah dipasihkeun ka umat Nabi sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad. Sok kumaha bade ngiuhan heula? Hah? Sok wae sok meh genah. Oh, sok. Ngiuhan tenang, santai bae. Ageng gede tuh. Gegebegan ya we. Al awalu nu nomer kahiji keistimewaan pikeun urang salarea ieu teh sadayana nya umatna Kangjeng Nabi Muhammad parat ti poe kiamat dipasihan 5 kaistimewaan. Nu kahiji qala Allahu ta'ala, saur malaikat Jibril Allah midauh, ana ingda dzonni abdi bi wala yukhalifu dzonnahu. Saur Allah bahasana kieu ana ingda dzonni abdi bi,
sanya-nyana kami nu agung saur Allah ingda doni abdi aya dina prasangkana hamba-hamba kami wala yukhalifu dhannahu kami moal tak sulaya ejeng prasangka-prasangka hamba kami. Maksudna kieu atuh jalmi mah lamun yakin sukses pasti bakal sukses. Lamun yakin moal sukses pasti moal sukses. Kunaon cek kolot baheula jalema sok loba cilaka kulpi lampah sorangan numawi urang ka Allah subhanahu wa ta'ala kedah husnudon prasangka nu sae. Jadi ulah bahasa ngeluh teu kudu ngeluh ya Allah ieu teh ngan hayu we urang teh dibere musibah. Yakin musibah moal geus-geus kunaon karena urang berkeyakinan bahwa Allah terus-terusan mere musibah. Ya Allah abdi teh maknya babaturan mak geus karawin kabeh ai abdi jombot leh lila-lila teuing bakal terus karena naon tos janji Allah masihan kaistimewaan pikeun hamba-hambana khusus umat Kangjeng Nabi Muhammad ana inda dzonni abdi kami aya dina prasangka hamba-hamba kami khususna kanggo para pemuda-pemudi kang da teu saeutikeun jalma anu sukses ayeuna baheulana ngagaduhan masa lalu anu awon. Leres ngasudna ki atuh motivasi pikeun urang salarea urang ulah mentang-mentang ku batur dipandang goreng ulah mentang-mentang kalakuan selama ieu teh goreng sehingga urang teu aya kadaek merubah diri aya dina jalur anu sae. Tong aya bahasa kagok teeling kagok edan kagok dicap goreng tekenging. Lamun urang aya bahasa kagok ya berarti selamana urang pasti sepertos kitu. Tingalilah ayeuna jalmi-jalmi anu sukses-sukses ayeuna taroskeun setiap jalmi anu ngagaduhan masa lalu anu awon itu bisa saja menciptakan masa depan anu langkung sae. Lamun berbicara kagorengan jujur Kang abdi ge punya masa lalu yang jelek. Bapak Kadus ayeuna piwarang sambutan karena masa depanana 2 hari yang lalu entos dilantik, jadi saya yakin masa lalunya juga nyapanya tuh. Jadi ulah aya bahasa kumago Kang kenlah nu ngeus ma ngeus nganu penting cukup kabodohan kagoblogan kabolohoan urang teh saret ti kamari ti ayeuna ka hareup mah hayu atuh urang robah bareng bisa urang teh hirup jadi sae bisa tergantung keyakinan. Makana lamun aya tamu ieu nya ka abdi sok kadang sok aya rarajeunan jelema teh hayang tatama padahal aing ge nya gering nya da ari jalma mah hidup genah jeung teu genah teh lain cek diri sorangan sebenarnya mah cek omongan batur genah cenah si anu mah tetep we lieur sirah mah. Aya jalmi rajin dongkap ka bumi Kang cenah abdi teh terdamang tos selami ari kitu saur abdi teh nyarek naon jika dia lain init ka dokter atuh ka ditu cenah sugan we atuh cager saur abdi teh Pak moal cager da kunaon entos uih deui lah bahasana ge kan rek nyoba susuganan susu ari susuganan aya keyakinanana dona yakin cager atawa pinteu 50-50 ari ngaran-ngaran 50-50 ti mana atuh ti setan saktea ya titah balik aing daripada disebut tukang jampe anu medulnya titah balik geus moal tak cager neangan di tukang jampe nu lain leres teu dan nu ngaijabah mah hiji nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala nu mawi ieu khususna budak ngora ieu nya lamun akang rek nyuhunkeun doa ka mana wae
salaresna mah jalmi nu dipinta doa mah eta mah saukur kunci tetep nu ngaijabah Allah tur Allah bakal ngaijabah lamun urang aya keyakinan heula dina hate ngalangkungan Syekhuna Al Mukarrom ieu abdi pasti cager engkena. Tapi lamun rek coba-coba geus entong sia kaltun ka naon jing miceun waktu ngaluarkeun udud sagala bener ikhlas we jadi amal we henteu buang-buang waktu bahkan lamun teu sadar mah diri malah ngagogoreng nyen jampe ka anu mah kieu jeung kieu we tuh malah tambah masalah bener teh. Kumaha atuh sok ti ayeuna mindsetna urang dirobah Kang. Orang yang sukses ayeuna teh saeutikeun baheula mah hirupna teh pibanguseun maksudna akang oge sing pede we asal siap ninggalkeun masa lalu keun da masa depan mah bakawas kertas anu kosong sapertos kieu ya. Masa depan jalema mah kabeh sanajan tukang koruptor sanajan tukang judi tetep diober masa depan jalmi mah kawas kertas nu kosong teu bisa ngitung tolak ukur masa depan jalema ku kaayaan ayeuna teu bisa. Ulah mentang-mentang orang Cilenying pagaweanana kana tolak antara ini kana dandutan tara di kahayang deh. Tuh keneme pugu ngau kumanana meunna. Jadi disebut teh cenah masa depan lagi moal aya kemajuan enggak. Siapa yang tahu masa depan di antara kita teu aya. Nu terang lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Allah bakal ngarobah urang lamun urang aya keyakinan ingda doni abdi. Numawi geuninganan dina salah sawios hadis lamun urang mimpi hade dina ngimpi hade mangka caritakeun supaya naon supaya jadi keyakinan terus jadi doa ngimpi menang lauk menang duit. Tapi lamun ngimpi goreng naon cing saur Kanjeng Nabi tong dicaritakeun tong diyakini eta mah minas syaiton karena Kanjeng Nabi apaleun jalmi itu paling sieun lamun dibebenyokeun goreng. Ngimpi naon maneh ngimpi modal wah soknya nu asalna teh nyaho naon-naon oke saha sok jalema anu disingseunan ku goreng teu sieun saha bener tuh nungtungna kagorengan lah terjadi. Makanya saur Kanjeng Nabi lamun aya siloka kagorengan tolong jangan diyakini anggap we eta mati setan anggaplah angin berlalu karena ingat kana dauhan Allah bahwa Allah akan merubah seseorang tergantung keyakinan dina hatena.